Eh, aing liar goblok aing ngalah. Eh. Puyang ai. Ieu teh kadeuleu ieu teh nu kadeuleu. Ah, ini ya. Teu sopan. Teu sopan ya liwat ka depan aing. Ngomong ngan punten naon. Nyebut bagong. Are ka mana? Ka mana? Parah. Kadeuleu aing keur nginum ya. Kadeuleu teh aing ya geus beak 2 botol. Jeung ieu aing. Ka masih keneh. Are ka mana? Are ka mana? Are ka ditu tas manggung ti Tasik. Mayar minta duit ka aing. Minta duit. Oh, ek malak di dinya teh. Lain malah aing jang meuli udud, aing rek meuli di minuman aing beak. Hayang sabaraha. Aing. Sabaraha mumpung urang tas manggung. Di tukangan balai kota Tasik. Boga duit sabaraha maneh? Rek butuh sabaraha. Aing minta 20.000 gak cukup. Lah, aing. Boga kan mereka ka ditu teh boga. Sok kudu beusi didodet ku aing tah. Deuleu naon eta sok. Lah, aing mah teu mere ku aing sok. Batur mah kudu dicekai teh tas be atuh. Sok 20.000 ku aing lah minta. Hah? Minta. Teu mere ku aing ulah keluar liwat ka ditu. Isinya kejadian urang hayang aman ku jam. Sabaraha butuhna? 20. Aing. Ya. 50.000. Iya. Tadi ya. Hah? 10 pulangan, ku aing iya pulangan. Kapan mentana sabaraha tadi? 20. Pakat. Ya duitnya sabaraha dieu? 50. Oh, pulangan ku aing mah tara hese jeung aing mah. Di kaki keayaan zaman lain piconton. Ya pulangna ya. Pulangna kop. Non nya, non. Aing rek meuli di minum, ha? Teu salah ieu. Salah naon? Gitu kumaha? Ieu mah 100. 100. Mana? Da urang mah minta pulangan teh 30. Oh ya tadi pulangan 100 ku urang. Heeh. Kop bae. Da aing mah adatna aing mulangan salama aing keur mabok. Aing mah kop mere jeung maneh aing mah. Pokona aing minta 20 ti maneh kop beda pulangna we. Jadi mending kurang kieu mah. Bener kolot. Aing mending kurang. Aing ngarek meuli deui. Aing boga duit 20.000 ya aing.